isuk sebaring sang bae aduh. Udah. Para rushing. Ya efek pengangguran mah. Beb. Beb. Bebek. Beb. Masih nyata nya. Naon sih Min, isu kene dia geus cocorokan bae di imah aing. Atuh jeung digerokeuna tok kalau luar ampun aing mah budak keur naon Mbak gitu. Min, aing keur nyeusehan eta seusehan aing meuni sagu gunung. Alabatan naon bae, doang Gunung Karang meureun ge di ditu di Pandeglang, ku loba-lobana eta seusehan aing. Eta sia budak rosa amat. Dong Gunung Karang cenah. Aduh. Tapi eta ngomong-ngomong aing kitu mah nya calon pamajikan aing ya rajin aing gitu budak. Calon pamajikan dia isu kene geus teu kaur ngagombalan aing bae dia Amin. Eta sia teu kaur mamarahan bae beb. Isu keneh mantes ngakan kamarang gitu. Ulah mamarahan bae beb keur marah lagi bebeb mah geulis jasa. Komode keur modal kalemna beuh. Hate aku ge ngagelibri kita geus tok awa-awa we nya. Ngacah lah gitu nelu kecantikan kamu itu. Adeng. Ini bae nol itu budak ampen. Dia Amin eta congornya ku bisa bae dia ngagombalna. Cuy. Aku jelas lah demi bebeb apa sih yang nggak bisa kekarak ngagombal. Beuh, lautan ge bisa aku belah beb demi kamu. Laju dia anak naon, isuk-isuk aya ka imah aing. Jadi kieu beb. Si cobranya. Si Kobra. Kunaon si Kobra? Si Kobra geus berangkat. Atuh bagus Min aing geus berangkat mah daripada doang dia pengangguran. Unggal poe luntang lantung. Eta sia aing ngomong rosa jasa. Laju bae merepet bae budak kos batasan hajatan bedengekeun heula. Heueuh Min, heueuh, kumacik dia bae lah. Laju sia aya naon isuk-isuk geus ka imah aing. Si Cobra can ngabaran deui curiga nyana hees keneh. Soalna nyana neuk ngabaran mun neuk berangkat cenah. Laju kudu kumaha Amin, ieu urang. Hayu sampeurkeun bae ka imahna yuk. Engke heula pan meureun sesahanan aing ngayapak. Geus engke bae eta mah tinggalkeun. Ieu mah penting beb, penting. Ieu mah urgen nyaho teh urgen. Heuh atuh hayu. Geus ayo. Bangke ora eta si Kobra. Orengan udah gawe ka luar negeri tuh ngomong-ngomong deui kana aing. Ngomong kasih Kumi jeung kasih Amin. Beuh, dia aing mah teu dianggap babaturan, ku dia aing mah dianggap tunggul dia Kobra. Awas dia dituturkeun ku aing di permainan dia hari sampai mana dia. Bangke ora ieu budak eh. Jangan si Kobra ieu. Beb, ieu bingung ieu ting geus berangkat ting canggih beb. Atuh heueuh lah, kudu diteangan ku urang jeung kumaha ge si Kobra babaturan urang. Nya sadar kadinya mah beb walaupun aing sok dijenjengkel bae teh kudu musang birahi. Heueuh hayu. Tapi aing mah hook bae lah ka jelema kitu. Hah? Heueuh hayu ga. Atuh hayu. Itu lain nunggu goleran. Ih heueuh, ja itu si Kobra keur hees. Oh, ja musang birahi di dinya keur naon itu budak. Hayu geura teangkeun hayu. Ayo. Eta sia. Beb, ngalamun. Hei. Dan meureun sia. Dan apa benar sia? Diteangan. Kadi-kadi itu orang ngajogrok di dieu molor. Sia, hah? Amin, tumen neng kumis kadar ieu. Sia, pelongan atau pelongan? Poho. Hah? Pohon anjing. Dia mah Kobra bener-bener dia pikunnyaan nya Kobranya. Makana bra, ulah dilobakeun ngaloco, ulah. Eta sia jadina efek sampingna jadina loba poho aya loba tinggal loco mah loco. Aing inget kori mah jam marahi budak. Jam 10 Kobra, jam 10. Lu bener di Amin jam 10. Aing aturan berangkat jam 6 iya, keur putih mau siap-siap. Aing dicukur sagala tuh cukuran cep nyut, cepakah nyut. Aing mau siap-siap sagala geus 7 koper disiapkeun ku aing. Dia kudu tengah udah kena aing jeung keur isuk. Malah udah ke jam 10 polongo. Bangus dia nu boga urusan nu nyalahkeun ka ngana aing.
Raju sih aing teh jadi burungnya. Mah, aing teh jadi balik merantau ka Edan si Jepang. Edan. Teu jadi merantau ka Jepang. Hakan dia ta, to jadi dia kan ke Jepang. Karma dia eta gara-gara dia kabar tinggalkan aing. Bacot dia Surya lah. Hakan. Geus siap-siap koper, geus dicukur, geus pamitan sagala. Ari pok to jadi kaburangan. Ya poe.